Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wargi-wargi channel orang Sri Asih, ayeuna orang cobi-cobi ngabagi trik kanggo ngupingkeun dongeng nanya. Ieu trik kanggo kartu Indosatnya yang paket IM Class. Hargina paket mung 5.000 kanggo sabulanan 30 giga. Nah ieu nya paketanna. Pulsana nol taya pulsaan. Lumayan lah pawargi kanggo ngahemat biaya. Soalnya kan orang meresep dongengnya, jadi dongeng teh apa geuning sabaraha setengah jam pentingnya ngupingkeun dongeng teh. Ieu carana nyaeta nganggo aplikasi Napsternet. Ramukana nyaeta klik anu tanda plusnya di luhur, terus impor configna tah nomor hiji, terus pilih file configna. Nah terus gitu kantun starnya, kantun star tang biru tah. Terus gitu tinggal we tah connect nya dina status. Nah kami connect mah kieu tah kos grafiknya naik turun. Tangking ku abdi dipasihan configna biasa melalui kolom komentar atau napi via email. Nah ini orang cobian karena YouTube-nya connect tuh cobi. Orang cobian ngupingkeun dongeng Mang Dedi Moyadi natanya. Lah cicingeun, da kudu aya tarekah sangkan urang pada mikaresep, sangkan urang pada mikanyaah, ngarah aya pikahareupeun. Naon sababna Bapak ngomong kitu? Sabab geus moal bisa dipungkir. Lalaki kudu boga pamajikan, awewe kudu boga salaki. Ayeuna orang cobian musiknya. Upami di stop Napsternetna panginten ngagoeng we kitu tah, jadi teu connect. Cobi orang connectkeun deui ayeuna. Chairman, Khaldoon Al-Mubarak of City and Peter McCormick of the FA up there. The officials will go first. Here's a thought for you, Marcel. Jasa oge kanggo muka-muka internetnya, jasa kanggo browsing, jasa kanggo Facebook, jasa kanggo ngadownload. Rupa-rupi lah fungsi nama.
sapetos gitu wargi-wargi ieu trik kanggo ngahemat kuotanya. Mudah-mudahan bermanfaat kanggo wargi-wargi sadaya. Ulah hilap subscribe-nya. Marangga sadayana atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.